takwa. Sabab jelema anu takwa mah geus teu hayang ditempo batur, geus teu hayang disanjung batur, geus teu hayang dipuja batur, geus teu hayang dipuji batur, bahkan dihina, menikmati hinaanana, dibenci, dicaci, dimaki, diledek. Mereka merasakan kenikmatan tina dicacina. Nah mah kejeng nikmat dihina, dicaci, dimaki, sabab dirina apal kana hakikatna Allah dek mupus dosa ku panghinaan batur, Allah dek murulukeun dosa ku ledekan batur, Allah dek meakeun dosa ku pangnyaci batur. Mata hakikatna jelema anu makrifat ka Gusti Allah dihina, dicaci, dimaki, enjoy hirupna. Teuing urang we. Da urang mah atuh loba teuing mikirna mikir cangkang, dihina nyeri, diledek nyeri, dipitnah nyeri, make jeung nyeri. Apaan cek Allah jelema nu ngahina bakal kahina, nu ngaledek bakal kaledek, nu mitnah bakal kapitnah, nu nyiwit bakal kaciwit. Matak hirup di dunya tong nyiwit mun mung diciwit, tong ngahina mun mung dihina, tong ngaledek mun mung diledek. Bandungan ku ibu dicaci, dimaki, dihina, diledek, teu kudu nyeri hate. Bandungan we tinggal lalajuan hiji buah nu buruk, teu kudu dienek-enek, teu kudu dipetik, teu kudu diala. Buah buruk mah jujur murag sorangan. Jelema nu ngahina, nu nyaci, nu ngamaki tong dilawan, hiji waktu boseneun sorangan. Well. Tuh asli eta. Mata cek ilmu kolot ge hana caraka data sawala pajajaya ngamaga batanga bah. Hana aya caraka utusan data pasea sawala nyawalakeun perkara anu teu puguh pajajaya duanana pada kuat maga batangan nu akhirna duanana ngababatang. Mata klol bahasa kolot nu meunang dibangkol, nu eleh ngarengkol, nu meunang mah nu ngelehan. Untuk di dia aya pemuda ya lamun teh mah diajak gelut ku batur. Kajen itu pinter silat, orang pinter karate, entong gelut da anger duanana ge cilaka. Nu meunang dibangkol, nu eleh ngarengkol, nu meunang mah nu ngelehan. Atak abdi mah asli ditangtang ku batur, tara di layanan. Rumaos we abdi nu lepat kitu we. Teu balik cenah ustadna mah ceramahna teh, mangga we atuh cing ka akang teraskeun abdi rek uih. Kitu we abdi mah. Asli dihina ku keur latihan ieu teh hate. Diledek batur, itu latihan matak make baju kieu calana kieu teh. Pan urang teh jadi apal hate batur. Nya ustad jadi kopiah, tah hatena kunaon si eta? Sebenerna gitu. Keur latihan riadohan. Sabab hakikat hirup manusia lamun teu dilatih cantang tu kuatna. Nah ari hirup bapa, hirup ibu, hirup kuring akur jeung lapan subhanallah dah henteu. Subhanallah teh maha suci Gusti Allah. Na teu era ari bibir subhanallah maha suci Gusti Allah ai hate kotor dikukut, naon bedana jeung kadongdong alus luar remet eusi. Dah hakikat ngalusan awak mah soal babari, ibu hayang geulis diwedak, di lipstik, di blush on. Nu hese mah amis budi, da teu saeutik budakna kanel, bibirna beureum tapi haseum beungeut dikarukut. Dia mah jeung rada nyeniran cek ibu teh. Ari heuh atuh. Beungeutna diwedakan, bibirna dilipstikan, ari haseum beungeut mah teu katempo geulisna. Jadi nu hese teh memeres hate Pak.